ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantap. Makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata, tobatan celi, tobatan irung, tobatan sungut, tobatan beteng, tobatan dubur, tobatan kubul, tobatan suku, tobatan leungeun, kakarak syariat. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Sok geura lempengkeun mata sesuai jeung syariat, lempengkeun celi sesuai jeung syariat, lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat, lempengkeun beteng sesuai jeung syariat, dubul kubur suku ke lempengkeun syariat. Naik warik golbu mulai bagian batin. Sok kolbu geura. Ieu teh deuk naon maksudna? Deuk hayang nyaho lubil golbi. Di sekitarna aya latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul nafas, latifatul qalb. Bersihan negara eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta. Aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah. Allah nanya ka urang, "Alastu birabbikum?" Qalu, urang teh ngajawab, "Bala, syahidna." Berarti urang ngobrol jeung Allah. Mantak naon kuari ge diaslikeun deui urang ngobrol jeung Allah. Cara saha? Cara Kangjeng Nabi. Cara saha deui? Cara khulafaur rasyidin. Cara saha deui? Cara kutubul aulia. Mantap dina rahasia sholawat. Man shalla alayya mi'ata marrah. Saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali. Sholawatna ulah hese-hese. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Bakal yarahu rabbah, bakal neuleuh ka pangeran. Eta sakitu dan Kangjeng Nabi nu ngomongna. Ente baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah. Lamun henteu yarahu rabbah, yarahu nabiyah, bakal neuleuh ku mata hate atawa ngimpi. Cara Imam Syafi'i mah ngimpi ka pagi jeung Allah. Ari saya eta. Coba saya tanyakan. Ngimpi naon? Ngimpi na nuka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebo ngeunah aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyakelan ngaguling bareng ngaguling terus kahandapeun kebo katincek hulu panteu mah ngimpi joreja set mah si eta pag jorena ngimpi tah mah heeh aju nyana jojoakan aduh aja pemajikan aya naon enggak? Waduh, mimpi apa? Waduh, enggak bagus dah. Eta kos gitu mimpi. Ya Allah. Masya Allah. Sakapeung waktu bae deui nu ngimpi nya bagus dah sakieu cenah ngimpi di kapal udara. Bu bagus dah mah. Maju. Masya Allah tengah-tengah diragakeun. Oh bener lah si eta mah. Adeurek bener kumaha atuh jatah nonton main bola sih. Soalnya nginan ger hesna gitu boro-boro babacaan hes sorangan di hareupeun TV. Ya tuh pantes diangkat panglima setan ge. Tuh nya mah kabehan bukunya na doang. Nah ieu. Eta cak Kangjeng Nabi. Baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jasad bidamatu ma'ana surul arba'ah. Tina tamuh cai angin seuneu. Ari ruh nu nyaho iwal tinu bogana Allah. Sebab cat Allah yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh bin amri rabbi. Nu jelas
roh teh didamel ku Gusti Allah. Nu nyaho seluruh roh didamel ku Allah di alam arwah. Panghula-hula anu didamel ku Allah arwah. Makhluk Allah anu tihula didamelna adalah roh. Dipasang-pasangkeun ku Gusti Allah kana jasad sesuai jeung waktuna, dikaluarkeun sesuai jeung waktuna, moal leuwih moal kurang. Roh wauh ka Allah, jasad mah wauhna kana taneuh. Nu mantap jasad mah hayang meuli taneuh bae. Di mana bae aya taneuh hayang meuli bae eta jang jasad. Di mana-mana aya restoran hayang asup bae. Sebab jasad butuh dahar. Di mana-mana aya cewek, jasad hayang nyamperkeun bae. Sebabnya ngadulur pada taneuh. Jadi urang jeung pada manusia ieu diproduksi ku Gusti Allah dalam satu pabrik yang sama. Produksi tanah, angin, cai, sedu. Di mana bae ayana? Memantap cek Gusti Allah, malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aing dumumbi deuk ngadamel khalifah. Jang urus keayaan alam. Cek malaikat ataj'alu fiha may yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbikum sudah. Emang Gusti deuk nyieun jang karusakan. Nanaonan Gusti nentang malaikat. Ataj'alu fiha may yusiru fiha. Apakah Gusti deuk nyieun jelema model Haji Pendi nu ngarusak? Wa yasfiku dima anu bakal perang cara bos. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak bihamdika. Abdi teh kapan nyucikeun ka Gusti kami kabehan jeung kamu teh terus-terusan muji ka Gusti atuh mantak naon kami. Ya Gusti Allah mah pangeran, ini a'lamu ma la ta'lamun, aing leuwih nyaho sia mah teu nyahona naon. Cek Allah mah aing bae atuh siapa terus bae atuh nyucikeun ka aing ngan aing tetep deuk nyieun Haji Pendi jeung Habib Rozak. Sebab aing endek nyieun jang supaya uras-urus di dunia. Besi aya jahe Habib Rozak bagianana. Mun laku. Nyanggakeun atuh cek malaikat aya kos kitu mah mangga. Ya asup roh sup sesuai jeung waktu-waktuna di zaman saha? Bapak urang baheula aki urang di zaman Bung Karno, bapak urang di zaman Pak Harto, urang kuari di zaman presiden terkecil sedunia. Atuh geus kitu kaayaanana emang asli lah kos kitu urang mah. Teu masalah geus. Sajaman. Nah, nu perlu ditafakuran ku urang. Ai roh mah wauheun ka Allah. Ari jasad mah teu wauh ka Allah. Roh mah diciptakeun ku Allah geus ditanya alastu bi rabbikum. Lain tah aing pangeran aranjeun, pan aing pangeran anjeun. Bener? Qalu bala syahidna. Mohon Gusti teh pangeran abdi. Wauh kabeh ge roh mah ka Gusti Allah. Jasad mah teu wauh ka Gusti Allah. Ketika diasupkeun roh kana jasad diberelah nafsu. Lamun roh diasupkeun ka jasad eueuh nafsuan cara malaikat. Tapi lamun roh diasupkeun kana jasad pinuh ku nafsu, bahkan ngaleuwihan tina sagala-gala sarua jeung iblis. Geus aya manusia anu ngakuran ka malaikat lamun nafsuna eleh, aya manusia ngakuran ka iblis lamun manusia eleh ku nafsu.
rata-rata eleh ku nafsu contohna model si eta eleh ku nafsu kos gitulah kronologi manusia. Lantaran rahmat Allah ketika roh diasupkan kana jasad hawa nafsuan, maka Allah ngutus para rasul yang ngembalikan kesucian roh. Roh teh kalimpudan ku nafsu dicaritakeun ku para rasul sing hade cek para rasul di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka rasul terakhir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya nyaritakeun kana keaslian ron wa ka Allah ari jasad mah teu wauheun ka Allah mantak ketika dicabut roh jasad mah dibalikeun asal tina taneuh kana taneuh minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Itana manusia didamel, itana manusia dibalikeun ka taneuh deui, itana dikaluarkeun deui, ari roh kaluar tina jasad. Lamun roh wau ka Allah langsung berhadapan jeung Gusti Allah jaga suau. Lamun roh teu wau ka Allah nya nande ka mana atuh ja ka Allah ge teu wau. Berusaha da ka Allah ge atuh pan teu wau. Begitu naik ka langit ka hiji bongan teu wau ka Allah teu ditarima ku malaikat, dijejak deui ku malaikat, atuh datang deui ka handap jadi kuntil anak. Direnunglah ku hamba-hamba Allah supaya iroh urang di dunia keneh wau ka Allah diberelah jalan ku para rasul Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun melalui kerisalahanna kita nauhidkeun ka Gusti Allah kade pangeran teh lain kayu lain batu Allah. Di zaman Kangjeng Nabi teh aya nu langsung percaya, aya nu cicing bae, aya anu langsung inkar. Datang ke Kangjeng Nabi memperjuangkan tauhid, perang terus bae supaya jauh ka Allah lantaran baheula mah guruna Kangjeng Nabi guru tauhidna tumara rantep. Para sahabat nyahoon ka Gusti Allah sebab guruna nyaho ka Gusti Allah nu mantap Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi ayyihim yaqtadaitum itadaitum. Sahabat kaula manlir teu beda jeung bintang di langit nu gemerlapan. Kasahabae anjeun nuturkeun anjeun bakal menang pituduh ashabi kan nujum sebab sa guruna Kangjeng Nabi. Teu aya Kangjeng Nabi diguruan ku para sahabat. Sahabat ngaguruan ka muridna, muridna ngaranna tabiin. Tabiin haneut keneh guruna para sahabat pasti wau ka Allah. Atba tabiin ngaguru ka tabiin pasti wau ka Allah sebab guruna haneut keneh mantak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pang bagus-bagusnya kurun-kurun kaula sebab kaula mah anu nyampaikeunana dengan wau ka Allah. Terus sumayalihi terus nu nyanding ka kaula para sahabat, sumayalihi terus para tabiin, sumayalihi para atba tabiin. Eta mah hade, eta mah baragus kabeh sebab guruna bararagus. Barang ngaji pending ngaguru ku ari ka kiai, kiai asup Golkar, atuh nyanan aja di sekretaris Golkar.
haju syukuran deh alhamdulillah berkat tasuk Golkar jalan jadi bagus tolol teh eta tolol ih hayang nyawa jelema eta saya aduh ya Allah ya Rabbi syukuran alhamdulillah jadi jelema di jero salah teh teu ngarasa salah masyaallah ate akibat naon guruna mentak cakabata muridnya kanyaoan asal aya kopeana anu rada tangga setik aju ieu calana putih sampingna ditekeun ka luhur jadi panjangan calana batan samping jelas ieu samping tempur kanyaoan lamun aya jelema anu miring ieu miring make kopeahna oh ieu teh ieu nu mantak miring berarti ti guruna eta murid Haji Pendi miring rada saeutik kitu eleh main lamun kopeh dipiringkeun haju rada ditanggakeun eleh main tapi lamun hareupna anu mancrit dikatukangkeun anu teu mancrit tadi kahareupeun ieu mah diusir ku nu kolot poho ya teh make kopeh anu mancrit ka tukang eta berarti nu nyandung haju salah balik diusir ku nu kolot kos kitu make kopehna Gusti Allah kajawan kuma guru-guru dah kuma guru nah itu ada nah didilah kanjeng Nabi mere ilmu hakikat secara umum ke para sahabat aya nu secara khusus ka sahabat anu opat termasuk Hudzaifah masyaallah ahli hakikat dikembangkeun deui ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus ngagurukeun kahandap jadilah Naqsabandiyah nu dikembangkeun ku Syekh Bahauddin Naqsabandi Uzbekistan Naqsabandi kemudian anu la ilaha illallah la ilaha illallah dikembangkeun ku Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus ka Ja'far terus Ja'far Shadiq terus datang ka Tuhan Syabul Qadir Jailani disebut Qadiriyah eta la ilaha illallah kaditu anu Utsmaniyah anu Ghazaliyah anu Syafi'iyah aya anu Tijaniyah aya anu Syatoriyah aya anu berbagai-bagai eta kana la ilaha illallah jak Sayyidina Ali agmid ainaika pereumkeun dua mata anjeun ali lisanaka tangtungkeun lisan anjeun qul Allah baca Allah Naqsabandi ngaranna sebab jadi Naqsabandi padahal itu gitu geus kumaha nu nyieunna tarekat mah kuari ge lamun urang boga ilham ti Gusti Allah haju nyieun tarekat bisa bae tarekat Supendiah bisa bae kadituna muridna dagang karung bae nipu deui dagang karungna aduh Gusti Allah ragu supaya wau ka Allah abeh kaluarna roh langsung menuju Allah carana kumaha di dieulah wal insanu yatajawalan ila ilmi syariat kemudian manusia teh ngabutuhkeun kana ilmu atuh hayang wau ka Allah mah kemudian pertama ilmu syariat etalah maka pikir tauhidna tauhid sifat jeung asma ketika urang make tauhid sifat jeung asma eta mah bakal kumalandang di alam dunia bersyariat sebab asma Allah moal kaluar tina nu kadeuleu ku urang sifat Allah moal kaluar tina kadeuleu ku Allah jelema nangtung ditangtungkeun ku Allah berarti eta teh aya kudrat Allah di dinya eta teh kudrat Allah sifat Allah teh kudrat geus Allahna maha qadir sifat ma'anina kudrat sifat manawiyana qadirat Allah maha kawasa lantaran Allah kasifatan ku kudrat jelema nangtung diuk eta teh ku kudrat Allah jeung iradat Allah kadeuleu ku urang satungtung urang bertauhid maka sifat kurang bersyariat baik datang ka dieu syariat ngaran kurang salat maka pikir dititaku saha ieu titaku Kangjeng Nabi anu ngagerakeun nasa Gusti Allah kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli Allahu akbar didinya aya pikihan didinya aya syariatan didinya lah aya tauhid asma jeung sifat
lamun urang datang kadinya ngaranangan bersyariat doang. Ketika orang sholat Allahu Akbar, ieu miki ngaranna menanti Kangjeng Nabi dikembangkeun ku para ulama, ijma ulama ngaranna. Sebab dina Al-Qur'an namangan sakadar kumu aqimus shalah, laksanakeun ku anjeun salat. Aya eta ruku sujudna eueuh dina Al-Qur'an. Aya ge aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Eta menang rukun salat ti saha? Ti Imam Syafi'i. Ai Imam Syafi'i teh saha? Mazhab. Kok nyanyahoanan ti Kangjeng Nabi. Ai Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun dina hadisna. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi neule anjeun kabeh ka kaula kama raaitumuni usolli. Sakumaha anjeun neule ka kaula salat kaula sok deuleukeun. Dideuleukeun ku sahabat salatna. Allahu Akbar. Kangjeng Nabi ruku. Kangjeng Nabi i'tidal. Kangjeng Nabi sujud. Salat sunnah 2 rakaat. Salat Zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Kama raaitumuni usolli. Dikembangkeunlah ku sahabat rukun salat teh aya 13. Cek Imam Ghazali rukun salat aya 24. Cek Haji Pendi aya 75. Bajasa. Tah ieu guru sasar nu kos kieu. Guru sasar hese 75 lo teuing atuh. Sallu kama raaitumuni usolli. Dihitung tuh, kan kos kitu tah. Masyaallah, urang salat sesuai jeung salat Kangjeng Nabi. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, Allah sesuai, mantap. Kadeuleu saha nu ngagerakeun? Allah. Berarti eta gerak Allah kadeuleu sebab Allah mah fa'alul lima yurid. Kadeuleu pagawean Allah tuh kan, kadenge sebab ku urang kadenge babacaanana nu mantap. Babacaan ahli syariat mah kudu kadenge ku ceuli sorangan. Babaturan di tukang asak. Oh asak ya Gus teh. Henteu datang ka salam langsung udang bae asak. Ya Allah. Lamun urang guari tauhidna datang ka asma, tauhid datang ka sifat, na ieu mah sakieu ngaranna urang bersyariat. Mun urang datang ka dinya dikhawatirkeun asup ka sorgana. Sebab naon? Sebab eta teh can ngurusan batin, roh can diurus ku urang. Encan wauheun ka Allah, kakarak zahirna doang. Lamun urang nyaritakeun zahir banu katipu, balik zarah ti Banten, balik zarah ti Buyut Mansur, balik ka dieu di Palimaya nu dagang kadu, baragus jasa kapan dibeli ku urang lantaran zahirna kadeuleu bagus jasa, cucukna ge harerebat jasa. Ajukunya ge dicolok dage make peso, diasaan kurang amis, horeng tungtung pesona, geus dikaduan jeung geus digulaan, amis kabeh. Bisa ante urang Pandeglang tupat tipuna. Coba cenah ieu, korek set, nya seungit, nya amis. Coba ieu, korek set, nya seungit, nya amis, haju nyanana teu rek seuri bisaan. Heuh nu dipuna teu rek seuri sial jasa. Bara biasa nipu mah atuh biasa bae nya teu seuri. Begitu diborong ku urang, balik alhamdulillah karaknya na katipu sia ku aing. Balik urang, anak incu kabeh ka dieu, abah tas jarah, hayu urang murak aduh hayu baragus kabeh yeuh, hayu purak hiji tek atah. Burak nu hiji tek buruk. Burak nu hiji tek komeng. Kabeh dipurak kudu bener. Zahirna bagus, jerona teu beres. Salat urang bagus jasa, komo urang lamun deuleu salat Haji Pendi, masyaallah, katipu urang.
Bagus jasa Pak. Sholli fardhu zuhri 4 rakaat. Allahu akbar. Baih paharanya. Masya Allah. Muammar Kadapi mah eleh gitu. Beuh, wah salat maghrib coba bagi bareng yang haji pengen salat maghrib. Ya Allah, keberatnya ada jadi imam. Beuh, bagus jasa, katipu, teu sah tah urang. Atuh jadi mah salat maghrib jadi lagamkeun bat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta beres ya Allah. Aduh pohonnya kutub-kutub rabbani wal arifun subhana. Tuh lain wayahna mah ulah ngeuna mah tetep bae kos gitu dibere lam yah talim ge dikitukeun bae urang mah pan lam yah talim qad mutlaqana bada wa matasabas tan bi mada zamani minud dawab falam daraba ma waqan zubabatuna badan bijismil hasani nya mah lain lam yah talim qad mutlaqana bada ومتزابس لن في مدى زماني. Beres ya mata. Jadi orang lebih katipu kujan nama. Zohirna bagus, rukuna bagus, sujudna bagus. Beuh pohara jasa. Geus makharijul hurufna hebat. Di dulu gerakan salatna bagus. Datang kati mimiti Allahu Akbar datang ka salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah salah itu dah pajar nyolatin mait di bagus jasa tapi horeng jerona hayang ka alam horeng jerona saing hebat horeng jerona teh batur mah nu sahebat aing horeng jerona beuh aing mah ku Gusti Allah dijadikeun jelema bagus jasa hingga salat aing eueuh anu nandingan badiahna ge batur mangan 2 atau 4 rakaat nya nama 12 rakaat satungtung aya jelema salat bae nya nama eta kan kropos. Wali kebablasan nih wali. Haha, can wau ka Allah. Wauna ka makhluk hayang ka alam ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dibayar ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dihebat-hebat ku makhluk. Wauna ka makhluk ketika dicaci dimaki ku makhluk nya teh benduk. Wauna ka makhluk. Nah, satungtung kitu bae ieu urang dikhawatirkeun asup ka sorgaan. Bagus gerakanana batinna jore percis kos meuli kadu barang dibuka eueuh hiji-hiji acan eueuh da teh mah eta mah sakaranjang eueuh hiji-hiji acan tinggal incu bae karari mana bah kaduna mana bah eta kecewa aja di samping kecewa sedih kolot sedih ya Allah ya Rabbi tungtung napa pan nyumpang tak baladeg teh sebab naon deuleu incu geus sarariap we kararetap ajunya na kieu-kieuan deui kan ka kadu ieu mah teu has sakena nu ieu mah buruk nu ieu mah aju paburiau nu ngadar kadu tah eta kan gara-gara katipu nih ge salat ge sarua datang ke akhirat engke jelema teh aya nu muflis cek Kangjeng Nabi kumaha nu muflis teh ketika manehna ditimbang amal kemudian aya batur anu kunyana pernah dizolim ngahutangnya teu mayar atawa pernah dicabok atawa pernah dianiaya kan eta teh kumaha batur neangannyana nah tidinya amal-amalna nu kahadeanna nu amal bagus ditumbrekeun ka dieu kanu dizolim teh lamun geus beres masalah tapi kapan ieu amalnya na nu bagus da geus beak dikadiekeun sedengkeun zalimna encan anggeus sebab lain saurang 2 3 4 5 eta kabeh nungtut kanyana atuh kagorengan batur dikanyanakeun kabagusanna dikabaturkeun kagorengan batur dikanyanakeun ngaranna muflis
Mani lu muflis teh eta. Saha jelema muflis teh engka di akhirat ketika dihisab amal bagus dikabaturkeun lantaran nyana zalim, amal bat jolek dikanyarakeun atuh kan pupurieun. Salat di dunia nya salat, rapi, bagus. Eta mah kos jalan lurah, kos jalan bupati, kos jalan gubernur, kos jalan menteri, kos jalan presiden. Nyana sodako bagir jasa hebat, tapi aya ganjarana no. Sebab naon? Henteu ikhlas lillahi ta'ala. Wauna jeung makhluk hayang kalem ku makhluk teu hayang kalem ku Allah. Di kumaha atuh? Jadi cenah teh sedekah tinggal sedekah. Cenah miliaran tinggal miliaran. Sebab Al-Qur'an hak paten mukhlisina lahudi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudi. Ya Allah, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, didilah ahli tariqah supaya wau ka Gusti Allah, supaya zahiran wa batinan geus atuti syariat supaya datang ke hakikat melalui tariqah. Kawinkeun geulage syariat jeung tarekat abengke berhakikat. Mulai ku ari jasa syariat mah geus bagus, syarat jeung rukunna geus nyaho gerakanana geus bagus. Tinggal tariqahna carana kumaha tuh nu tadi hayang kalem ku makhluk ku ari bilukeun supaya hayang kalemna ku Allah. Bisa seminggu mal bisa sebulan sapuasa tahu terus bae usaha supaya ieu teh karena Allah, lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa anu tadi boga rasa pangaingna. Sebab aing teh jabatan aya di aing gagah ya di aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah. Urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah, jabatan lain urang titipan Allah, gagah lain urang titipan Allah. Yuk urang ka Allah keun gerage carana bicinan ujub lain sabulan 2 bulan naunan. Kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu. Geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat hees mane mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu. Ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah. Mendingan di kasumur pareumkeun. Siapa salah nerapkeun riyadhah si kos kitu. Tah mulai geus ku hari. Geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah. Lamun Muhammadiyah nanaonan uzlah jah urang mati teh campur sebab cek Gusti Allah ini jailum fil ardi khalifah encan apaleun anu kudu ngurusan teh saha motifna naon uzlah heula. Menta Kangjeng Nabi nyontoan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur. Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu bubulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beuteung dibimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep sacukup saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beuteung teu disubuhan ku bahar ku minum pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih Iqra ya Muhammad ma ana biqari Iqra ya ma ana biqari Iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril hiber deui ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah zammiluni Masya Allah kunaon eta ngageter mantap kaji penege pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung muntah anak genderuwo
atunya na ge sarua ka pamajikan. Aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganannya nama kapanggih jeung genderuwo. Atuh salah ai dek kapanggih jeung malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beteung. Ai ieu mah sebeubeteung. Salah nu datangna atuh papada genderuwo mantek datangna ge. Teu diatur ku Gusti Allah, dilanjutkanlah kusina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka sina Abu Bakar Siddiq. Aduh abdi lapar geus sabaraha poe teh dahar, abdi teh barantos sapoe, kami mah geus 3 peuting teh dahar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, isin amat. Isin amat. Duh bebeja ka Kangjeng Nabi, Tuhan lapar jasa, geus sabaraha poe abdi geus sapoe sapeuting. Sebab Abu Bakar mah 3 peuting. Diganjel Kangjeng Nabi ku batu, kula geus 7 peuting. Ya, geus lah urang baralik we. Baralik we teh akur ieu kos kieu mah. Tuh, beuteung. Urang mah barang jadi kiai berkat teu ahad. Beuh, pohara jas. Aya cau dileg-leg, aya salak dileg-leg, aya jeruk dileg-leg, aya oncom dileg-leg. Sagala rupa dileg-leg. Atuh ieu mah pancak oraya korosia jeung aing adik kakak. Ya Allah ya Rabb. Can wau ka Allah, roh waukeun ka Allah, riyadhahan, capek mujahadahan perangan, ajar nafsu, riyadhah. Kok iya hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai sagerak hese kudu boga guru besi salah riyadhahna sebab lamun guruna salah riyadhah ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregeun tangkal balingbing. Lamun etang ke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tolol naon bedana jeung Haji Pendi. Tuh, salah riyadhah. Lepas gitu. Lillahi ta'ala ka Allah. Mulai geus urang warah gerak nafsu teh melalui thariqah, jalan pintas ka Allah. Jalan khusus ka Allah. Mulai sesuai jeung aturan guruna peuting hudang salat zikir berang gitu keneh sehingga dibere cara-cara riyadhah mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran kuari caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah. Anta maqsudi wa ridhaka matlubi A'tini ma'rifataka wa mahabbatak. Eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji bae, abdi mah hayang ka Gusti. Jol aya gubernur datang, deuk aya jalinan jeung nyana. Cek cenah Gusti abdi mah teu jauhkeun nu kos kitu Gusti, abdi mah deuk ka Gusti bae kecuali duit da Gusti. Tah eta teh tololna tah. Eta tololna tah kos kitu tah. Sama Habib hiji bae ka Allah Gusti jolde nusugi datang ka nyana nyanggakeun Gusti urusan deket pembeureun nyana teh erek jeung abdi ka mana sagala rupa meureun hayang apaleun tapi Gusti abdi mah biasakeun bae Gusti da maksud teh ka abdi erek ka Gusti. Datanglah segala rupa macam-macam dicoba ku Allah bener henteu sia deuk ka aingna torojol ieu torojol itu torojol ieu torojol itu lamun urang geus ka Allah istiqomah fastaqim kama umirta al istiqomatu khairun min alfi karamah abdi mah ka Gusti bae kakarak sia anta abidi anta habibi anta wali masyaallah masyaallah. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi tuginem ya Habibi jore kan ya Habibi ya Muhammad bagus ya Habibi ya tuginem teu bagus. Nah cak Allah sia jadi Habib aing anta Habibi anta wali
dibere ku urang tanda kewaliana ku Gusti Allah, tanda kehabibanana, tanda kewaliana, karomah. Mana istiqomah dina ibadah bari dibere lazat. Sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah pandangan-pandangan batin. Sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah dedengian-dedengian batin. Sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere asa di mana ieu teh. Sewaktu-waktu nyerah keluar tina alam kasat mata ka alam cahaya. Gusti, abdi teh lain eta maksud teh ka Gusti we hungkul. Heueuh, cek Gusti ngan sia tanda bahwa sia wali aing, tanda sia kekasih aing tetep aing bakal mere ka sia. Aing nyaho sia nama embung dibere eta tapi tetep bae aing mere ka sia. Mulai jelema kanyana cintaeun. Bari marenta berkah kajen kuku mahage. Minta cai di barere bae ku aji pede. Wow, nih air nih. Foto. Wah, nu nyeri huntu, kambuh. Nu nyeri beuteung pae. Aduh. Teu bisa dituturkeun wali mah. Lantaran nya mah geus teu kudu ngadoa deui di jero hatena geus Allah 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 Allah. Geus bae hese jaritakeunana urang dunia kewalian mah. Naon sebab? Sebabnya na geus riyadhah, sebabnya na geus mujahadah, sebabnya na geus muhasabah, sebabnya na geus tafakur, bari eta teh terus-terusan datang ka maot. Lain haju ditinggalkeun aing geus jadi wali ieu, bari mah geusan, lain kitu, terus-terusan. Maka laulanya ka Allah zahirna rapi amat sesuai jeung Fathul Muin, batinna bagus amat lantaran kadeleunangan ka Allah doang. Ngariung teu dibere berkat tilok marah, silaturahmi teu dibere berkat tilok marah. Ai si eta mah waduh hese ngapingna urang. Beda bae nu ieu mah cauna gede nu nya mah leutik, masyaallah ngomong teu eureun-eureun. Sial jasatan kudu beri mumi. Ieu mah gede aing mah leutik goblok jatuh tolol. Sakitu ge dibere, beda doang beda. Ngomong bae, paneta mah tolol bin goblok. Tuh ajar cak cenah. Kumaha sih? Rapilah kuari zohiron wa batinan. Sahabat kuari nu bersanding nyen nyana ngarasa tenang, ngarasa aman. Nusugi deket jeung nyana aman sebab teu pernah diusi kasugihanana. Nyana mah teu pernah menta kecuali nusugina ngahidmat. Babarengan jeung pemerintah ge teu pernah terusik lantaran nyana urang-urang urusan nyana bersanding jeung urang jeung nyana eta mah hayang kaiuhan doang urusan nyana ke pemerintahan urusan nyana. Budak letik jeung nyana mah ngarasa tentrem sebab terasa ternaungi. Pemuda-pemudi ngarasa tentrem jeung nyana mah terasa asa dinaungi. Kolot kabehan ge dek nini-nini dek aki-aki sebab nyana teu wilah-wilah jeung budak jeung aki-aki jeung nini-nini jeung nu sugih jeung nu susah pamarentah rakyat akur bae sebab dirina geus ka Allah. Mantap dipake karindu aju nyana embung. Nyana nama embung hayang lumpat baik. Ketika nyana lumpat aya jelema dek minta tulung ka nyana, minta doa nyana lumpat ku Allah ditegor siang geus embung kitu nulungan jelema pan sia teh wali aing. Kajenting capek keukeuh bae asa diparentah ku Allah. Teu kumaha coba yeuh. Geus kos kitulah dirina asa dikendalikeun ku Allah. Kitulah para wali Allah. Nah, pamangkana yarju saha jelema nu berharap kapanggih jeung pangeranana di dunia keneh, lain di akhirat sorga di dunia keneh geus karasa. Nu mantak sorga kabagi tilu engke bakalna aya sorga ma'wa dunya, aya sorga naim kalazatan batin, aya sorga aya ma'wa aya naim ngeunaheun engke bakal dicaritakeun di akhir. Enggak dibakal diceritakan di dieu Tuhan Syabdul Qadir. Di dunia kene urang geus ngarasakeun sorga. Wali Allah mah sorangan bae asa di sorga. Mata kaji pendi sok merenung bae sorangan. Da merenung sareng. Hutang hitungnya ge. Hutang kabayar rencan ya. Falyamal amalan sholiha, maka beramallah kalawan amal nu soleh. Soleh teh nu bagus, bagus teh zahiron wa batinan. Zahirna bersyariat, batinna bertorikoh. Bakal kumpul dikawinkeun syariat jeung torikoh berhakikat. Salat datang ke salat hakikat, wudu datang ke wudu hakikat. Segala rupa berhakikat. Masya Allah.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah ka Allah jeung nu sejen musyrik pan ieu mah ibadah sehingga musyrikeun ria teh syirkul asghar mantak wala yusyrik bi ibadati rabbi ulah sok ngamusyrikeun ibadah ka pangeran ka hiji jelema masa ibadah si musyrik aya musyrik mah lain ibadah ka pangeran eta mah musyrik asli munafik ieu mah musyrik di jero ibadah ulah ria ulah hayang ka alam ku saha sebab jelema hayang ka alam ku makhluk lain ku Allah berarti musyrik syirkul asghar masyaallah tah nu mantak hayang kapanggih jeung Allah di dunia sok beramal soleh zahiran wa batinan ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah salian ti Allah bakal kapanggih urang dicicingkeun di jannatun naim di dunia keneh mudah-mudahan orang kabahan dibere daek ibadah dibere ngeunah ibadah dijadikeun kakasih Allah dijadikeun habib Allah dijadikeun wali Allah atawa cinta ka habib Allah atawa cinta ka wali Allah sehingga orang dihijikeun jeung para kakasih Allah ceuk kamari aya alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut. Alam lahut eta wa huwa al-watanul asli. Tahapan atau alam bangsa asli asal. Al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh eta urang memeh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watanul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut urang nyaho atawa alam eta gar urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ka alam aslina bakal ditendeun di penjara neraka. Nah, ieu ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ieu teh jangan nyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keur aya di luhur eta poho. Poho asa di mana? Kedua ulah hayang boga perusahaan
ulah yang boga sawah, ulah yang boga pabrik, ulah yang pancena kitu amat tuh siapa wajar gitu ada juga nanyakan kitu amat baik berarti moalnya nanti moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari da baja urusan Allah babari ngan cara-carana dong urang mun nyaritakeun metodena betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan satu teu beunang aya hubungan jeung makhluk ieu matak cak di dieu awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu mah lalagaan awak nu ieu mah lalagaan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikieun mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak nginum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil jang awak naon deui karung jang awak jang awak kabeh rumah teu pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul haqiqi manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah taeh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepira lalagaan nu asli nama ieu kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama henteu supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan si anu hirup aja balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah nyana mah geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan nu hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modar geus araraya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli los dari tukang Karawang wali mah lain gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan kumaha sapira awak urang mah kuari awak teu beunang ka kotoran saeutik kobok kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande deh tamat bebeja nama gelut can orang menang awak urang jadi urang teh matak Gusti ditanya kusaware hamba di hati masing-masing
Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda. Di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji. Nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa. Gusti kok bisa kos kitu? Cak Gusti aing deuk ngeuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing. Sebab di dunia mangan sakedeung. Lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah. Sakedeung aing neundeung sia di dunia. Nu 50 nu genep tahu 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur. Roh aslina sia mah cak Allah. Aslina sia roh. Tah mata kurang masih ada urusan awak karena komo. Masya Allah make lipen lalaki. Dibumule ya Allah awak isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero kalbu etalah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon gitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna mae ka luhur tah al musiamah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu mun teh urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu al musiam udah kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki anu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wajinabun nawahi sok geura lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun celi sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu geura ieu teh deuk naon maksudna deuk hayang nyaho lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da cak kanjeng Nabi nu ngomongna ente maca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah
lamun henteu ya roh robah ya roh nabi ya bakal neuleuteng neuleuh kumaha hate atawa ngimpi. Cara Imam Syafi'i mah ngimpi ka pagi jeung Allah ari saya eta coba saya tanyakan ngimpi naon ngimpi dah nu kakula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebo ngeunah aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling bareng ngaguling terus ka handapeun kebo katincek hulu pan teh ngimpi joreja set mah si eta pag jorena ngimpi teh mah aju nyana jojoakan aduh aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh enggak bagus dah eta kos gitu ngimpi ya Allah Masya Allah sakapeung waktu bae deui nu ngimpinya na bagus dah sakieu cenah ngimpi di kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah adeurek bener kumaha atuh jatah nonton main bola sih soalnya nginan ger hesna gitu boro-boro babacaan hes sorangan di hareupeun TV ya tuh pantes diangkat panglima setan ge tuh nya mah kabehan bukunya na doang nah ieu eta cak jeung Nabi baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabiyil al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah ya shalawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti ieu wahara ieu terus kukula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka panggih Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa latifatul qalbina kumaha latifatul ruhna kumaha latifatul sirna kumaha geus sesuai encan tobatan ka Allah siongko hayang tapi itu bener mulai orang bagi spesifik tak berarti geus kaliwatan syariat nu tadi kan syariat mah bari bagian batin ieu teh neuk menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deukeut lah sagede peureum ge sagede kieu dunia teh deukeut ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deukeut sebab urang geus aya di aslina ai asli urang ruhil kursi ai ruhil kursi mukalama jeung Allah lamun urang mukalama jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia pentang ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos kitu mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur di Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun Haji Pendi turun ke sumur berpek mun teu getulgan paeh ngaberekbek mah ya Allah hade da gaya anak atuh mun eueuh anak da wari tinggal ila ruhi kunaon eta deukeut Si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha
Urang carita zaman wali sana, carita zaman para wali nu eta. Henteu kudu nu eta, horeng nu ayeuna ge aya. Kuari ge aya, kuari. Geus atuh, saha teh kieu wali bejaan. Jai kitu nyaho. Cenah Habib Rozak bisa oge. Bisa Habib Rozak ge. Nya geus kikiran beset deuk hiber. Per kajongklok. Jelas aya lah kajian gugum lagi aya pasti pasti jasa aya. Nah deket dunia teh deket, masya Allah. Tinggal orang kabita mau nyaritakeun alam eta, kabita lamun orang nyaritakeun karomah para wali, haji orang kabita ku karomahna moal datang ka Allah. Janya mah henteu, jana mah hayang ge ka Allah lain ku karomahna, urang mah resep ku karomahna moal beres. Mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang ka Allah. Ini matak bahasa lagi usul ilallah, datang ke Allah. Datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain, naik Apollo lain, apakah naik mobil henteu. Datang ke Allah mah orang di dieu bae ge ja Allah mah aya. Henteu kudu ka Mekah ja Allah mah aya, nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di dieu akur. Tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang. Datangkeun ka lubil qalbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai. Tapi perang melawan nafsu terus datang ka tutup umur. Hayang kal lubil qalbi, ruh kil kudsi insanul haqiqi eta. Mantak dijieun bae metode thariqah ngaranna. Bacalah ku urang Ihya, bacalah ku urang Minhajul Abidin, bacalah ku urang Hikam, bacalah kurang Mau'izatul Mu'minin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf. Adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid. Mantak di Pasar Kemis aya bae haji mursyid. Geus bae ka dinya teh. Boga sakolanya di dinya. Ente sakola di dinya. Engke ge usul. Ka mana usulna? Kurupuk. Dagang kerupuk. Nah iya tuh ya Allah ya Rabb. Wa yadharu wujuduhu bitaubat. Bisa ayaruhil kursi ku carita tobat. Tobatna urang mah tobat syariat gencan. Kobo engke tobat thariqah. Atuh lain deui kan tobat thariqah. Melalui renungan-renungan, riyadhah, mujahadah, muhasabah, tafakur. Zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Maka lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan. Aya lisan qalbu, aya mata ieu, aya mata qalbu, aya ceuli ieu, aya ceuli qalbu, aya lisan ieu, aya lisan qalbu. Urang mah la ilaha illallah lisan ieu, lisan qalbu nutup. Urang mah neuleuh makan bener ieu mata kalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata hati. Sebab takbir jelema nu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan. Salat kajawan kosong. Mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah. Allahu Akbar kosong. Bungeun dah. Salat sorangan. Mentak bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah gitu jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung henteu laku fana. Ya Allah la ilaha illallah lazim gitu badak disebutna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abeh nyaho bae. Urang dek dicepetkeun katarik sorangan. Roh qalbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta teh teu guguru nu ka situ ngaranna.
Ulah lamun aya nu zikir kos kitu teh guru. Salah mah henteu kan teh guru lain. Lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana. La ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah. Aturanana main bola ge make aturan. Atuh zikir ge sarua. Nah, engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Naik lek eueuh nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir nu eta tek 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 nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal bisa lamun hate geus hirup kakarak bilisanihi fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh duka dengeun naon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae ge betapa bangga urang ngarendeng jeung nu geulis bae ge betapa bangga dikerumuni orang banyak hei Allahumma zawijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan. Masya Allah kita saya tak bos nu boga pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar aya satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga eueuh nanaon ya karim hate hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf Ruhil Qudsi tiflal ma'ani bocah makna. Kumaha tah teman disebut bocah mana? Urang neuleuh orok. Orok teh eueuh dosaan. Sakabeh jelema hayang nyekel orok. Lantaran resep eueuh dosaan. Komo orokna ieu bangun pikasepen pigeuliseun. Rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel nah. Ini anak siapa bapana nu tolol ugu anaknya anak siapa tuh tolol bapana tolol dua anaknya enggak tahu sebenarnya. Nah ieu orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan saha bae ge pasti teu kafir teu mukmin tek ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku saha bae ge orok mah saha bae budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan. Ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh nu hayang berkat waduh geus bahara jasa lain mega-mega deui tah mah kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang dekat sakumaha orok disebut tiflal ma'ani. Ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh eueuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya natea eueuh dosaan ketika urang geus datang kana Ruhil Qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lubil bani
prosesna nu hese sehingga orang kudu ke hayang jadi tiflul mani sebab nya nama ku sebab dosa ka sahabae bagus. Lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa nya da teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae. Mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dan teu neuleuh jorena. Mun aya pengusaha nu di deuleuh bagus dan teu neuleuh jorena. Lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleuh bagusna bae mabokna teh di deuleuh. Mun aya jelema tukang zina nu di deuleuh bagusna bae. Misalnya nyana pernah di pengajian, misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleuh eta na bae. Adapun zina teh di deuleuh. Mabukna teh di deuleuh. Jadi nyana mah selalu nu di deuleuh bagusna bae. Eueuh teu pernah neuleuh ka nu gorengna. Nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun. Hebah ngaranna. Jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema. Padahal kabeh cinta kos itulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun deuleu awe astagfirullah geulis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh mah panglima tadek bersihan awak supaya jadi tiflul ma'ani teh prosesna masyaallah karim. Nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihibran teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantak teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar masyaallah ngeunaheun jasa mata kadang-kadang salat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudna di koser sarakaat sakda ieu keur carita urang ngaji hiburan supaya nyaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge moal asli tempat asli urang makan surga ketika urang teu asli atuh lain asli tempat urang ka mana saya eta tinggal gitu bae ku make terlena atuh urang ye ku kaayaan hirup nu lain asli ye atuh sabada sia nafsu tok arahan gerege nya nah iyalah aina tusammihil mutasawwifat tiflal ma'ani li'annahu wallahu a'lam bishawab.